Eta teh anu diantar ku Gusti Allah. Cek sebagian keterangan mah ahli tasawuf begitu. Mana bila mana jalma anu teu ibadah tapi eta jalma teh aya paripaos bro dijuru bro dipantau ngalaya di tengah imah aya paripaos. Tapi eta jalma tara ibadah. Tara zakat misalna imah contoh. Eta teh kudu rasa risi rempan eta teh bisi disebutkeun istidrol hartina panyukun ti Gusti Allah ku ayana sanes kanten perkara anu dipikahayang ku Allah dipasikeun tapi dibarengan ku ibadah Allah ta eta teh urang kudu rasa risi rempan eta teh bilih panyukun ti Gusti hanya ukur nikmatna anu sakedap nyaeta anu aya di alam dunia peda urang seueur sadalam